Ari domba umur 8 bulan bisa dipakai pamacek teu euy. Soalna ieu domba nu di kandang geus mulai baleger gitulah, geus aya nu beger. Tah sedengkeun urang teu boga jaluna kitunya. Kan kuliah ieu hiji tah anu umur 8 bulan. Ari minjem ka batur ge bisa, cuman sok aya kapengan mah era gitulah. Meskipun nyangke lamun misalkan nggak jadi dombana ku urang pasti bakalan dibada duit gitu tah. Jeung kapengan mah sok sibuk gitunya urangna sibuk naon nya sok sibuk we gitulah. Tah domba jalu ieu ge hasil tina ngedot make susu sapi murni nya. Ya alhamdulillah gitulah. Ayeuna tos sagede kieu. Cik euy para susu domba, lamun domba umur 8 bulan bisa dipake pamacek atau henteu? Tulis we nya di kolom komentar. Tah hatur nuhun kanu tos ngomen gitu nya, anu tos mere nyaho ka abi. Tah lain teh hayangnya meuli nu geus plek gitu keur pamacek, tapi da ti mana kitu duitna euy. Ari ku ayeuna mah meureun can kabeuli gitu nya, can bisa kabeuli gitu maksudnya. Ya mudah-mudahan we kahareupna mah kitu bisa nepikeun ka meuli pamacek anu rada alus gitulah. Tapi mun misal domba nu ieu geus plek hiji mah kitunya, tah kuing ya meureun pasti bakal dipaksakeun lah jadi panglaki atau jadi pamacek gitu.